Oh iya sepeda siapa memang beli teh? Ya tuh. Ngajar aing ke Bandung. Jam. Cicing. Sia teh kabina biar teuingat bebal. Cicing si ruksak lah anyar kene. Minjem aing ke warung beli kopi. Cicing ah. Awas sia kunyuk lamun ka aing sia aja pangabutuh bebal. Moal. Goblok teh kakak yang tinggi deh. Abah nak kemana yuk? Ih, mah kuat doyok pasti nage. Ih, nak kemana yuk? Bang! Naon dia? Ban sepeda aing kemana ke? Nanyakeun ka aing mah sia tadi itu. Sia aing ge nyamut teu dibere. Apa sok kemana ke? Kemana ke tangan we bebal siapa yang jablat? Duduk ka aing. Terus iya ku saya? Teuing nya aing mah. Makana sia ulah korun teuing bebal. Aing teh di jalan teh. Korun teuing sia. Beuling aing geus kan kelas. Ih. Aduh. Sia nya cungur nu nyuputkeun ban sepeda aing. Sia teh ulah delka teuing kehed teu anakna teu bapana. Hayang mah meuli kehed. Sia mah lain kalah nyumputkeun batur. Aduh. Neng kumaha ieu kalem teh emang urusan abi. Santai atuh teteh cantik. Mulai kumaha ieu ku abi ge. Cahang gawe. Aya pagawean. Ya pagawean naon? Jok, nagawe naon ke? Pagawean lagi situ ge teh gawe-gawe cenah. Aduh. Sia minta pagawean, minta pagawean. Oh, nomor teh. Salah. Nomor naon barina ge? Nomor wawa biasa. Wani, minta nomor Wani, Sofia. Anjing orang jarang cowok teh. Sia tadi nyebalu teh awe cicing. Aya aing di dieu. Jok. Basta. Tuh sia-sia boga ada pencak silatan euy. Halus nih. Ngajo. Nah ngalamun we. Ngajo. Dasar lemah banyak gaya. Tahan 1 menit aja gak kerasa lagi.